Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing sadayana sampurasun. Matepang deui sareng Bapa Yana Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 8 SMP Pudei Al Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna Bapa masih ngabahasnya ngeunaan pakeman basa anu mana eta materi aya dina buku paket dina bab 4. Nah, serta candi kawitan mangga kanggo hidup sadayana kanggo pangabsenan sapertos biasa ditulis di kolom komentar nya sareng tuliskeun nami lengkap jeung kelasna masing-masing. Sareng teh hilap oge nya siapkeun buku catatan sareng buku paketna margi naon anu dijelaskeun naon anu diterangkeun dina pertemuan ayeuna mangga ku hidup sadayana dicatet atawa ditandaan dina buku paketna masing-masing. Yuk urang kawitan pembelajaranna. Oke, urang masih ngebahas ngeunaan pakeman basa anu mana dina pakeman basa ieu poin anu dibahas nyaeta ngeunaan gaya basa anu aya di halaman 68. Sakedik kareview heula atau ngulang anu minggu kamari nya pertemuan kamari yen dina gaya basa sadayana teh jenis teh aya 10 nya anu mana anu tos dijelaskeun nyaeta 5. Kahiji nyaeta gaya basa ngumpamakeun aya dina halaman 70 mangga ditinggal heula. Anu kadua nyaeta gaya basa lalandian, anu katilu nyaeta gaya basa mijalma, anu kaopat nyaeta gaya basa ocon atau metonimia, sedang anu kalima nyaeta gaya basa rautan atau euphemisme. Nah, dina pertemuan ayeuna Bapak bakal ngalajengkeun pembahasan masih ngeunaan gaya basa nyaeta anu kagenep. Mangga dibuka halaman 70 hiji. Nah, dina halaman 70 hiji di dieu aya anu 70 hijinya anu kagenep nyaeta gaya basa ngasor atawa di dieu litotes. Nah, naon pengertianana teh? Pengertianana teh nyaeta gaya basa dipake pikeun ngahandap asorkeun diri nya atawa tandingan dina sopan atawa handap asor ya. Jadi bahasa urang nama naon handap asor teh henteu sombong nya, henteu sombong. Contoh misalnya contoh kalimatna nya iraha atuh bade rurumpakeun ka saung butut teh. Nah, ya di dia aya kecap saung butut nya. Kecap saung butut ieu teh lain berarti imahna teh berarti butut pisan, henteu nya. Tapi imahna teh bisa jadi gede nya, mewah dan sebagainya. Tapi urang tadi handap asor, henteu sombong nya. Jadi teh disebutna nyata saung butut. Aya deui abdi mah gaduh tanah ge mung satapak peucang. Nah, nya satapak peucang teh nya, peucang teh kan kancil nya. Jadi ngan sakitu hungkul. Nah, itu teh henteu sombong padahal mah si tanahna teh lega. Nah, eta nyaeta gaya basa ngasor atawa litotes. Oke, anu katujuh nyaeta gaya basa raguman atawa sinekdot. Nyaeta gaya basa ngebrehkeun rupa-rupa hal dihijikeun, disawadahkeun atawa disabeungkeutkeun. Boh sabagian keur sakabeh nya tunggalan, boh sakabeh keur sabagian atawa hurunan. Contoh, raja baheula mah rea nu resep diriung-riung ku gelung, digendeng-gendeng ku cangkeng. Maksudna ku awewe nu gareulis. Maksudna teh nyaeta raja bareto mah loba dikelilingi ku wanita-wanita yang cantik. Nah, jadi ieu diumpamakeun nyaeta raguman nya anu ngebrehkeun rupa-rupa hal dihijikeun. Nah, terus aya deui dina Piala Dunia tahun kamari mah nu juara teh Argentina. Maksudna teh tim sepak bola na wungkul lain sakabeh negara Argentina. Nah, jadi tahun kamari mah anu juara Piala Dunia teh nyaeta Argentina. Lain berarti warga Argentina atau negara Argentina sakabeh-kabehna juara henteu, tapi ngan ngawakilan ajang hiji tim di Argentina. Nah, eta gaya basa raguman. Anu kadalapan nyaeta aya gaya basa kadalon atawa pleonasme. Nyaeta gaya basa ngagunakeun kecap-kecap pikeun ngebrehkeun maksud atawa pikeun leuwih ti mistina. Contoh, anakna kembar sapasang. Nah, nya aya deui aduh naha betriut sirah. Nah, ya terus aya deui sok atuh maju ka hareup. Nah, nya jadi lamun misalnya kembar mah da geus pasti sapasang atawa riet mah pasti dina
sirah nya sebenarnya teu kudu dijelaskeun deui tapi memang osok di barengan nya maju mah ka hareup nah jelas eueuh maju anu ka gigir atawa ka tukang nya mundur teh ka tukang nya jelas eta mah eueuh mundur anu ka hareup nah teh gaya basa kadalon atawa pleonasme nya penjelasan nya anu kasalapan aya gaya basa rarahulan atawa hiperbola nah ya ieu mah hobi pisan ya nya dina mun ngobrol lamun heureuy jeung babaturan misalna tah sok pasti hiperbola ngagunakeun teh naon pengertianana nah pengertianna teh nyaeta gaya basa anu gunana pikeun ngayakinkeun nu sejen yen sakur nu diomongkeun teh nya benerna nepi ka bakating ku hayang dipercaya omonganana kaleulewihi atukna jadi teu saluyu jeung kanyataan atawa jiga bohong. Contoh, sawah Mang Haji Sirod mah satungtung deuleu. Maksudna satungtung deuleu teh nyaeta sejauh mata memandang. Nah, ya. Moal mungkin ya aya jelema boga sawah gitu nya, mau di lembur nya. Sawahna teh nyaeta sepanjang mata memandang. Teu mungkin, pasti aya batasna. Aya deui padudan mang salihim mah meni sagede alihim nah nya maksudna teh segede gaban gede pisan nya aya deui digawe teh satengah paeh turun subuh datang isya nah maksudna setengah paeh teh nyaeta lamun digawe teh nyaeta seolah-olah bakal maot nah nya jadi bakal tengku kerja kerasna teh pisan gitu nya jadi diibaratkeun jika anu arek maot nah eta gaya basa rarahulan atawa misalnya anu bahasa urang sapopoe aduh urang kamari karek papanggih jeung Power Ranger nah ya teu mungkin da moal aya Power Ranger di dunia nyata mah nya eta gaya basa rarahulan terus anu salajengna nyaeta gaya basa silib nya gaya basa silib teh nyaeta basa lainnya alegori nyaeta gaya basa anu ngebrehkeun hiji maksud ku jalan malibir henteu togmol tujuanna supaya anu dibawa nyarita teu eraeun atawa teu ngambek nah maksudna teh ieu mah hampir sami jeung tadinya henteu langsung nya lamun misalnya nyebut bodoh teh henteu langsung bodoh ya tapi misalnya teh diperhalus deui nah contoh kalimatna misalna teu nyangka getol geuning putra ibu teh nah ya maksud ngomong teu nyangka geuning putra ibu teh getol nah itu teh dalam tanda kutip ya maksudna teh arek nyepet anu males ya terus dia nah jang datang teh isuk-isuk teuing nah ya eta teh lain emang nanya kuno datangna isuk-isuk tapi jelema anu kaberangan nah eta teh gaya basa silib atawa alegori. Nah, sakitu panginten dina pertemuan ayeuna sakali deui jenis-jenis gaya basa aya 10 nya. Kahiji nyaeta gaya basa ngumpamakeun, kadua gaya basa lalandihan, katilu gaya basa mijalma, aya gaya basa ocon, gaya basa rautan, gaya basa ngasor, aya gaya basa ragunan, aya gaya basa kadalon, aya gaya basa rarahulan, jeung terakhir gaya basa silib. Nah sakitu panginten anu tiasa dipikahatur hapunten bilih aya kelapatan nya haturun kana panartosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.